Assalamualaikum. Salam. Aduh, ini si Amu dengan teman Abah, Ibu Heni, lagi balanya ke tukang bala-bala yang ganteng nih. Tuh, Lagi mau naik pangkat mau munggah haji. tuh. Tukang babah yang munggah haji Iya teh saha ieu teh namina? Sutis-sutisna senjaya. Allah henteu Sudisna Sundaya. Yang naik haji dagang bala-bala teh Pak Haji. Doakeun di Pak Haji. Alhamdulillah, sok, sok, sok. Ieu bala-bala teh sabarahaan ieu teh? 1000 we malah awis-awis. Sip. Tuh 50.000 sabungkus nage. Oh, tah ieu bapantin. Oh, iya. Tuh, Sip. si gagah ieu mah. Kartos menang loba. Nya harus menang loba. Tah ieu Ibu Heni. Nah, Tuh, itu masih Amu lah. Ya, tuh, tinggal lihat tahu. Aduh, woi. 1 2 Dia tadi isu, di subuh. di subuh. Oke. Di subuh masa babat gitu tinggal itu. Ya. Sabaraha sih? Tuh, lebih kapoho ya, di pantis. Oh, Oke. Sip. oh, Nuhun Pak Haji ya. Doakeun sing munggah haji abdi. amin, amin, amin. Dia tadi subuh dagang Di tanya. subuh di jam genep. Alhamdulillah. Oh, Di jam genep Pak Haji abdi teh duh hayang munggah haji. oh. Hayang nyakolakeun budak. Ini sok didoakan. Enak boga budak balita deui abdi teh. Oh gitu. Umur 2 tahun. Oh, Gara-gara corona kamari pangintennya. iya, iya. Daya damel. Oh. Nah, kalau kurang kali deui nanti 2 tahun. Oh, gawe nyen budak kok gitu. Budak. Bang udah harta teh ka udah tuh teh. Iya tuh Haji. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nyan bukan di balita deh mah. Gua pada mana nih?